Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soleh-solehah. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna urang neraskeun deui nya pangajaran anu sateu acana. Tah urang sadaya bade diajar ngeunaan kecap saharti. Mangga ku hidep di titenan. Naonnya kecap saharti teh aya nu terang? Kecap saharti sami sareng kata sinonim. Kecap saharti atawa sinonim nyaeta kecap anu wangunna beda tapi mibanda harti anu sarua. Lamun dinu basa Indonesia mah kecap saharti atawa sinonim yaitu kata yang ditulis berbeda tapi mempunyai arti yang sama. Contoh kalimahna nyaeta Danu guragiru ka masigit lantaran rek pupujian. Kecap lantaran anu di garis bawah sinonimna atawa kecap sahartina sabab. Ayeuna urang gentos kecap lantaran ngagunakeun kecap sabab. Jadi sekarang kita ganti kalimat yang tadi menggunakan kata sabab. Kalimahna jadi Danu guragiru ka masigit sabab rek pupujian. Tah ayeuna mangga hidep buka buku basa Sunda halaman 16. Di buku basa Sunda halaman 16 aya tugasnya. Tugasna nyaeta prak salin kalimah di handap ieu ngagunakeun kecap saharti atawa sinonim. Jadi kalian diminta untuk menyalin kalimatnya lagi tetapi menggunakan kata sinonimnya. Tugasna hayu urang kerjakeun sasarengan. Tah dina buku paket Sunda aya 10 nomor. Ibu bade masihan contona dinu nomor kahiji atawa nomor A. Contona di nomor A aya kalimah rebun-rebun keneh barudak geus lalumpatan ka basisir. Rebun-rebun sinonimna atawa kecap sahartina nyaeta isuk-isuk. Ayeuna urang gentos kecap rebun-rebun jadi isuk-isuk. Kalimahna jadina isuk-isuk keneh barudak geus lalumpatan ka basisir. Kumaha, gampang kan? Jadi hidep mung nyalin kalimahna tapi ku cara ngagentos kata anu di garis bawah ku kata sinonimna atawa kecap sahartina. Soal anu B, bibina nyalukan nitah dahar heula. Nyalukan sinonimna atawa kecap sahartina nyaeta ngagero. Kalimahna mangga ku hidep salin nyarira sareng gentos ku kata sinonim ngagero. Soal anu C, ombakna teh teu matak pikapaureun. Pikapaureun sinonimna atawa kecap sahartina nyaeta pibahayaeun. Kalimahna mangga ku hidep salin nyalira sareng gentos ku kata sinonim pibahayaeun.
Soal anu D, runtah ngambang dina beungeut cai. Beungeut sinonimna atawa kecap sahartina nyaeta luhur. Kalimahna mangga ku hidep salin nyalira sareng gentos ku kata sinonim luhur. Soal anu E, barudak kudu diajar ti leuleutik sangkan pinter. Sangkan sinonimna atawa kecap sahartina nyaeta supaya. Kalimahna mangga ku hidep salin nyalira sareng gentos ku kata sinonim supaya. Soal anu F, Adina Toni keur anteng ulin di buruan. Anteng sinonimna atawa kecap sahartina nyaeta tenang. Kalimahna mangga ku hidep salin nyalira sareng gentos ku sinonim tenang. Soal anu G, caina haneut lantaran kapentrang ku panon poe. Kapentrang sinonimna atawa kecap sahartina nyaeta kapanasan. Kalimahna mangga ku hidep salin nyalira sareng gentos kata sinonim kapanasan. Soal nu salajengna, maca pupujian sok dilaksanakeun dina salametan. Dilaksanakeun sinonimna atawa kecap sahartina nyaeta dilakukeun. Kalimahna mangga ku hidep salin nyalira sareng gentos ku kata sinonim dilakukeun. Nah, anu salajengna Danu jeung Nuliana sok pupujian di masigit. Liana sinonimna atawa kecap sahartina nyaeta sejenna. Kanggo kalimahna mangga ku hidep salin ku nyalira sareng gentos ku kata sinonimna. Soal anu terakhir nyaeta tulisan Neni alus pisan. Alus sinonimna atawa kecap sahartina nyaeta sae. Kanggo kalimahna mangga ku hidep salin ku nyalira sareng gentos ku kata sinonim sae. Tah, saparantos hidep ngerjakeun tugas nu halaman 16. Tugas kanggo hidep kerjakeun ku nyaliranya. Tugasna nyaeta mengerjakan pangajen halaman 18 dugi ka halaman 20. Tugasna difotokeun teras dikirim ka WA bu gurunya. Barudak sadayana sakitu wae pedaran dina danget ayeuna. Mudah-mudahan naon anu tos dipedar dipikahartos ku sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.